kos ewat langsung nyuk seru gua karena burung gitu nya. Berarti naon eta gara-gara naon? Gravitasi Berjuang pangungkapkeun lawang angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben malam biasa lagi tara. Depan deui sareng channel laki oke sapara kanca, ulah hilatin satu acan konten di habitat. Subscribe, like, share. Ayo nanti bade minton ke naon cenah nu biasa cepang ngebet teh. Anu pika sabaleut. Kayak jideun. Kalau curaya, kesedihan mah kuat ngerti gitu lah. Ya, orang Jakarta mah mau ngertiin orangnya. Bisa jadi gitu. Lain pengalaman tadi, Kumaha kan tadi teh bebarengan urang teh gini. Neng kana motor duaan, geuning ge engke dihareup, ebit mati tukang. Katingali na sepion teh tikusuk kunaon eta? Kan biasa di bulan gitu. Di bulan mah kan labu teh teu kusuk, Oh. langsung ngalayang gitu kan nya. Ari di bumi. Ari di bumi nah teh kos ewat langsung nyuk seru gua karena burung gitu nya. Berarti naon teh gara-gara naon? Gravitasi. Kan gravitasi bumi jeung gravitasi bulan beda gitu kan. Berarti Beda bulan mah gaya kan bulan tok kan bulan mungkin nontok gitu banyak. Bumi mantap kan. Cari tanah eta teh naon ngaranna teh nguji gravitasi Nah, bumi. gitu. Nguji gitu. Lain labuh kitu nya. Lain labuh eta tengah aja imang dihaja. Dihaja. Tes gravitasi. Tah eta Ade ja. Aduh. Cik boga ieu teh boga carita teh. Kieu kan oke. Jadi ya dia teh gaduh carita itu. Carita teh dikasreueun sih sabenerna mah tapi romantis oge aya gitu kan. Romantis. Ceritana boga kabogoh. Henteu rencangan. Rencangan. Rencangan dasarna sisi abdi gitu kan, rencangan. Lain teu payung majarana. Hah? Lain teu payung. Aya teu payu teh kan teu pajang. Aya teu pajang teh kan Payung hujan. Nya payung teh jadinya. Bener. Kumaha caritana? Iya, aya teh anu si istrina teh urang Cipularang. Anu yeuna urang tuh Bagus Ismail gitu kan. Terus Mana teh ngajak ketemuan, mun ketemuan. Tah pas ieu pasangrok. Pasangrok kira-kira di mana eta? tuh Bagus Ismail, Jeung Cipularang. Pasangrok. Nah make peno naon gitu kan. Di mana gitu. Jika nama papanggilna mah di deket Bagus Ismail we. Nya henteu manya. Tuh di naon? Dengek sabeula kitu mah tuh. Jadi kumaha tuh? Nya pasangrok mah di kamar. Kela. Pasangrok di kamar. Nya tuh. Banyak ada di luar pasangrok itu. Maksudna pasangrok kumaha papanggih apa kumaha ieu teh? Mun disalin di jero. Masangrok. Si ontok we. Bukan aing pasangrok papanggih. Masangrok pan di kamar mah nya di luar gitu nya. Batur nya gitu teh. Ya. Eta mah ngaranna semi tataruci. Tah, semi gurin. Bener. Tinggalikeun ku aing dibales. Ya, jika Tadi di mas serius sih. Ini koma-koma tuh. Ari Mang Ebi teh ayeuna teh umur teh sabaraha? Sekitar 12.5 lah. 12.5 mun ditimbang. 12.5. Terus mimiti lahir ka alam dunya nepi ka ayeuna geus bewokan, geus sagede kieu, kira-kira impian naon anu can kacapai? Siga nama saya teh impian mah loba gitu. Anu hayang kacapai pisan mah ibaratna saya buka bulldozer. Itu mah model ieu pemirsa ya. Model aneh batur mah yang boga mobil teh naon Pajero ieu bulldozer teh naon. Geus kacapai acan. Sudah acan gitu. Naon sababna? Kunaon tah can kacapai? Panunggal usaha digawe neangan duit. Apa dina eta ge ngimpi. Jadi lamun ieu teh urang teh kudu ulah nyari-nyari sebenarnya. Bisa jadi 10 sare terus ngimpi terus sigana kitu nya. Jadi mah penafsiranna pamiasan ada jeprut. Anu maksud impian ceki ongket teh lain ngimpi ontohon. Cita-cita. Cita-cita. Atuh teu tadi ngomong. Aduh. Ngimpi
ngimpi apa kan hayang impian berarti impian orang ngimpi kalau itu udah kesare gitu kan. Ya. Tapi penafsiran rada gede sebelah. Aduh, ampun. Ayo cek kongke kumaha? Kieu cek ongke mah kan tadi can kacapai. Terus hayang kacapai impian, ki ongke nyohor resepna. Kumaha cenah? Molorna ulah hudang-hudang. Kok jawar atuh eta mah. Bener teh. Eta kopeahnya. Bener. Cik aya naon deui keur ngahibur pamiasa di imah kumaha. Lain aya ieu ibaratna nanti mun urang naha ngageroan hujan. Sok kuluk nantu. Ebit henteu ki ongke teu kitu naha. Ya, tuh ayeuna mah ngageroan urang mun datangna. Ki ongke kuwi nya datang ki ongke nu ngageroan ebit nya. Ebit mun datangna. Ngageroan cicing kuluk. Kuluk. Tah, eta ngageroan hujan. Bet bisa kuluk eta bahasa gimana? Eta teh bahasa anu dina episode baheula ge pernah kukel jadi tayangkeun geuningan papatah kolot baheula. Bari jeung ngaran kuluk-kuluk teh cantang tu eta teh hujan datang. Komo lamun musim non terang non ngaranna teh musim halodok. Rek kuluk-kuluk sabaratus kali nepi ka bibir ngabudak ge moal biji. Tapi eta lain ngaran jalma lain. Lain. Kayaknya teh ngaran jalma gitu. Kuluk-kuluk gitu kan. Jadi digoroan gitu. Kuluk-kuluk banyak. Kiongke. Benar. Nu datang Mas kumaha Bang. Terus anu kiongke tengah ieu mah. Kumaha. Heuh, ieu orang Jakarta gitu da orang Bandung, orang Sunda heuh. Anu ngaranna beurang di Sunda mah kan disebutna beurang gitu nya. Beurang. Nah, ku orang Jakarta anu ngomongna bahasa Indonesia disebut siang bolong tah kiongke mah teu ngarti. Nah, ada dinya caya liangan kumaha nya teu ngarti, teu siang kotak gitu. Teu siang kalangan gitu nya. Nah, heuh naon nya eta mah. Kana pemirsa sinane malana nya. Bisi aya nu apal naon ngaranna soalna siang bolong mun disunakeun mah jadi beurang bolong kan? Bolong. Beurang bolong berarti. Galabu Joshua geuning macam bulat-bulat bolong tengah, ari gambarna bujur. Tah, eta kan teu nyambangnya. Nyambang. Aduh. Ampun. Kumaha deui cenah aya deui wah. Sigana mah aya pepatah teh kieu cenah. Anu sok asup ke kasmaran. Kalau lain kela. Ki ongke tadi ngabandungan Mang Ebit ngomong nanti tentang cinta wae aya naon ya? Sigana mah aya nu di pika resep sigana gitu. Keur kasmiran meureunna. Kasmiran lamun emang kasmiran teh di India lain. Eta merek sorban, merek sarung kasmiran. Gitu. Kasmaran meureunna. Kasmaran. Bener. Lain itu ngaran di kota di itu teh Kasmir. Kasmir. Kasmiran ada deh. Kamana botak wae. Nya cek kayak peribahasa. Kumaha. Kalau cinta sudah melekat, kota pakai rasa coklat eta kumaha maksudna eta. Cek yang kemah eta mah terlalu berlebihan. Berle lamun cek orang itu berle. Naon berlebihan. Berarti anu nyieun kalimat eta geus ngasaan naon ngarasana teh naon teh ucing. Teh ucing. Cek Mang Ibit rasa teh ucing kumaha? Nya duka teuing lasan. Biasa cek yang ge mah haseum. Pernah ngasaan. Betul pernah ngasaan jeung teh nyaho warnana gitu. Coba kaca pelonsaran. Gitu nya. Aduh. Berkaitan jeung alam deui ya, kiongke heuh. Kumaha cenah? Aya jurus ya zaman budak baheula nya meureunna Mang Ibit ngalaman budak heula. Meureun Mang Ibit pernah ngasaan jadi budak leutik heula, da lahir ka alam dunya teh Mang Ibit teh moal jujur jangkotan. Joso dek kieu inung maneh rewas. Joso sabade badai tar. Rewas. Pasti leutik heula ngalaman budak umur 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Terus kumaha? Pernah ngalaman main lang layangan? Pernah. Nah, lamun isuk keneh main lang layangan ari teu gede angin pan lieur. Nah, kira-kira zaman Mang Ebit baheula ya main lang layangan lamun eueuh angin kumaha carana? Besok ngagoroan. Kumaha carana? Ai baheula mah saya ingat abi kitu nya. Sok bari nyanyi gitu. Laguna ge aya. Kumaha? Berjuang. Pangungkapkeun lawang angin. Tah eta kan berjuang. Masalah perusahaan. Jual. Jadi ngomongkeun lawang angin berjuangnya. Lain aya laguna.
Madeong pangmukakeun lawang angin. Berjuang pangmukakeun lawang angin. Ai Madeong teh kota di mana di Jawa Timur? Teuy. Aya nu di Madeong. Oh, Magelang meureunana eta mah. Magelang. Oh. Ah, salah. Jauh-jauh ya. Aya di dieu mah aya, nu ieu mah laguna. Lain-lain aya tadi mah kan Madeong. Aya lain kitu di dieu. Kumaha. Cangkedong pangmukakeun lawang Samsu. Samsu mah wudhu. Aya dia laguna kan udah lagu Sunda kan loba eta. Oh, kumaha. Angin di langit, di laut Tanjung Baru, mawa ombak ka sisi, bari jeung mawa uwud-uwud gitu. Nah, sakamana godeknya. Wah, iya. Bawa jajeur itu teh. Lain ya lamun ngobrol jeung artis teu jadi teh kieu dah. Loba nyanyi tapi teu nyambung. Aduh, Masya Allah. Apunten Bapak Haji Roma Irama. Ieu mah sanes bade naon nyalengorkeun lagu da ieu mah apunten we pangkana rada jarak punten. Geus bit tutup ah. Nya sakitu wae ada konten ti Kiong ge Sapara Kanca. Tong hilap subscribe, like, share na. Tong hilap tonton video berikutnya. Sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.